Siang patepang di sarang simkuring kaira dina wartasna ieu abdi bade nyampikeun ngeunaan maling di warung. Toko sembako di Wongkon Bandung Timur kamalingan barang di warung. Hal eta lumangsung dina poe Minggu 24 Januari 2023 Tabu 16.47 WIB. Kajadian ieu kacatet dina CCTV sareng ganten bukti pikeun polisi. Oke pemirsa, ayeuna abi tos aya di tempat kajadian, tempatna tepat ti rame ngan aya sababaraha motor atau mobil nu ngaliwat. Kanggo informasi salajengna, ayo urang taroskeun ka kanggo nu bersangkutan. Ayeuna abi tos tersambung ka saksi, perkenalkeun namina saha? Nami abi Zadina Zeva sebagai saksi di dieu. Kumaha kronologis waktu kajadian? Basa eta teh abdi datang jang beli barang. Waktu eta aya pemuda jeung babaturanna rek meuli mie jeung rokok. Rokokna geus dikasihin tapi pembelinya nyandak heula mina. Rokokna teh geus dicokot. Langsung pembelina pergi jeung babaturanna tanpa mayar. Iraha kajadian lumangsung? Bahasa hari Minggu kabut opatan. Kumaha kaayaan dina waktu maling rame atawa kosong pembeli? Kosong pembeli. Tur mobil jeung motor ge cuma beberapa gitu. Naon anu dipaling teh? Rokok. Kumaha kaayaan sanggeus kajadian? Sanggeus kajadian si malingna kabur jeung rame. Tapi si malingna teh maling di beberapa tempat lain. Kronologi kajadian eta ngeunaan putra juragan toko sembako. Tuluy aya seorang lalaki anu datang beli rokok. Korban dialihkeun ka palaku. Sabab teu waspada, palaku kabur nu dibantuan ku babaturanna anu naek motor. Sajeuna urang buka warta kadua nyaeta musibah longsor anu lumangsung di Desa Sukorejo Kabupaten Bogor Jawa Barat nyebabkeun pohon imah rusak. Aya 35 anu kaurupkeunna, aya sababaraha imah anu katempo hadapna hungkul, aya sababaraha imah anu kiwari warga ngaku sieun aya longsor susulan. Kiwari warga oge masih fungsi di mata tangga sareng mulai disakitaran kampung. Saksi warta salajengna di Muspair simkuring kaira pamit undur diri jeung siang katepang deui. Cek salah sahiji warga Ardi nyebutkeun longsor anu lumangsung kasebat kajadian dina poe Rabu 1 bulan 1 2020 isuk samemehna longsor dimimitian ku lini di sakatiranna jam 4 subuh. Ari mimiti kajadian mah aya lini samemehna jam 4 subuh terus tana eta mimiti longsor teh sakatiranna jam 5. Sanggeus abdi sholat subuh terus tana langsung ambrol longsor nguruk imah-imah nu aya di dieu. Saksina warta agen salanjutnya di Wine News simkuring kaira pamit undur diri. Wilujeng siang wilujeng katepang deui.